Aku teh kos biasa. Atuh orang-orang deui balik ka ieu mah. Barudak teh guru, ayeuna dibalikeun soalna guru-guruna arek rapat. Tupan dibalikeun kepercayaan. Pak, kadieu Pak. Tulungan Pak. Ayo non bu. Non bu. Pak, ieu ibu mah geus teu kuat Pak. Iya ulang ngomong gitu bu. Ayo orang bawa ke bidan ayo. Geus teu kuat Yuk, Pak. yuk, orang bawa ke bidan. Ayo. Pak, Bu, mereka marana. Iya bapak sareng ibu bade ka bidan. Oke, neng nyusul jeung bi ayamnya. Oh, gitu Pak. Nuhun. Ya. Ya, Pain. Innalillahi. Mohon keluargana. Ya Bu. Pak, punten kalebet heula. Habis berusaha sama mungkin memajikan sareng budak nafas terus mungkin minta bisa apa Bapak. Assalamualaikum. Bapak, kumaha Adina Marti teh lahir pan? Waalaikumsalam. Naik. Ukurannya bapak menjaga anak sareng pemajikan bapak. Kunaon Pak? Naon maksudna? Neng, sareng diputus ngumpulkeun. Masih butuh kada ibu. Bapak mati baturan mati tapi kamu ngerti suksesnya Pak. Nuhun Marti.
Insya Allah Bapak Matuan Marti. Bapak tuh kudu naon? Matuan Marti, Bapak ngajak ke hukum. Ayo tuh Pak orang mulit. Ayo Marti. Pak, Martin mangkat sekolahnya Pak. Neng, Bulan Pak. tadi gerak. Oh naon Pak? Neng, ampurannya. Bapak itu biasa masihan acis kan Neng. Dan sorangan pan Neng Bapak lebih ke damel. Cenah naon awet tuh Pak. Marti ge mau mekel iya dah. Soalnya emang kan Neng. Iya hungkul sih Pak. Itu doang. Mohon Pak. Terus atuh hampurannya artinya Cenah naon atuh Pak. Yang geus atuh. Marti rek makat heulanya Pak. Sin telat. ya sing pintarnya artinya. Mohon Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Gusti karunya teuing budak kurang teh menjadi anak nu pinternya. Mar, ayo orang ke kantin. Mau ngabut, urang mah di dieu wae dah bekal. Bekal naon, Mar? Ya hungkul sih. Ngan eta hungkul, Mar. Ulah kitu ai maneh Putri. Hampurannya Mar, urang mau naon? Yang geus urang ke kantin heulanya. Mar, euy, arek balik jeung saha? Ah, sorangan we di dieu mah. Oh nya hayu atuh bareng ka hareupeuna. Hayu. Mar, hampurannya tadi si Putri ngomong gitu. Kena naon atuh Sid, udah kumaha deui. Ayo Ahmad, ayo Sid. Ayo Sid, ayo Mas. Ah, ayo orang gerak sholat. Dap Neng. Pak. Bapak. 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 Bapak.
Marti, sing sabarnya, sing sabar. Doakan emak sareng bapak, doa Marti hungkul nu dipiharapkeun. Tak atas ieu, Marti tiasa langsung cicing di imah bi aya we lamun Marti mayong mah. Hatur nuhun ya Bi. Bibi teh matagang kehidupan Marti. Marti teh nyaho upami caya Bibi, Marti kudu kaksaha. Waktu itu Marti, Bibi mah selalu narima Marti, Bibi mah asisan ka Marti. Hatur nuhun ya Bi. Marti, nuju naon di dieu? Di, anu cicing lah Marti mah keur kainget ka emas sareng bapak. Oh gitu. Amun Marti keur kainget ka emas sareng bapak, doa deui nya balik deui. Bibi oge ayeuna aya tuh jatuh. Bibi tos ngarasakeun naon nu Marti rasakeun ayeuna. Bibi tos ngarasakeun perihna kahirupan, tos ngarasakeun kasepian, sorangan, awas saha. Pasti oge Marti ngarasa kehidupan ayeuna. Kayak mah moal Marti bakal jadi jelema nu mandiri. Pitunya Bu. Bibi rek naon ka dieu? Oh heueuh Bibi poho. Ida pagawean menang mawati batur. Marti hoyong teu Bibi pasien pagawean. Hah? Pagawean naon di? Pagawean asisten rumah tangga kitu mah. Naon aya asisten rumah tangga teh? Asisten rumah tangga teh kos pembantu kitu. Engke urang menang gaji. Lumayan gajina jeung sapopoe di kota mah. Engke dahar urang menang gratis di Dunungan. Nginak amat atuh Bi. Tapi Marti kan masih kena sekolah. Asa di can lancar. Teu kudu dipikirkeun sakola mah Marti, jadi dinu ngomong ka guru Marti. Aya atuh Bi. Urang iraha mangkat ka kota Nabi. Insyaallah minggon hareup urang mangkat. Jadi rek ngulus sakola Marti di dieu. Oh, nuhun atuh Bi mun kitu mah. Keur nuhun ya Bi. Nya. Bi, hayo Bi, Marti tos siap. Hayu Mar. Ini gulis kieu. Yuk. Marti, kayak orang heula di pasarnya, direk meuli gayung. Rek naon meuli gayung, Bi? Atuh kumaha ada di kota mah ada bisa eueuh gayung. Bibi mah teu bisa make shower teh ah. Ya ilah, jiwa desa. Payun kiri Mang. Tapi Marti mah mun ka pasar teh asa kainget emak. Biasana Marti diajakan ku emak ka pasar. Wah itu tong diingetkeun wae bisi nyieun beras ka di dituna. Ayeuna bibi rek asup ka jero mun gayung. Tapi rek antosan dia atau bibi ka ditanya. Marti mah rek antosan di dieu we Bi. Dan nyari heula. Ya geus atuh. Cium para bosan. Nilai nawas. Nyondong gayung mah. Enggak, saya mandi. Iya. Iya. Bah. Sabaraha ya? Paling 10.000. Berapa yang dikompaskan? Ketemuan sampai cek. BAM, duh, BAM ka mananya? Geus burit, jabaning, geus tararutuk di tokona. Duh,
sanes teh, sanes gembel abdi mah. Berang tadi abdi dibawa ku bibi abdi ke kota. Tapi ayeuna bibi abdi sareng abdi papisah. Abdi teu nyaho bibi abdi ka mana. Oh, emang Marti asalna di mana? Dia asalna di Tasikmalaya, Kampung Naga. Oh, di Kampung Naga. Jauh oge nya. Emang Marti ka dieu bade naon? Tadina Marti sareng bibi ka kota terek damel. Mahal lamun mulai isukan Marti ge lu gawe jeung Ece gawe jadi pemulung tapi penghasilanna teu loba. Paling gede ngan saukur 10.000. Soalna kudu setoran ka si bos. Engke bari jeung mulung urang sabarengan bibi Marti kumaha? Ulungnya ce, hayu sih, tapi Marti jeung secepan. Nya atuh saran Ece, mumun muslihat. Oh, Cemumun. Nya. Ayeuna bade kumaha? Marti rek sare di dieu wae. Kumaha deui atuh ce, pasti atuh Marti mah di dieu. Esok we, ke ending ku Ece diugahkeun. Ayeuna Marti istirahat heula we nya. Yang bener tuh ce, Marti rek istirahat heula nya. Nya, yang bisa teu nyamar, Ece bade angkat heula. Sok atuh ce. Nya Ce, Cemun. Ce, ieu nu ce. naon kan? Iya ce. Oh, itu nu lucu. Nu nyamar. Mar. Juga Mar. Enggak, perlu bade mulung teh ya. Naon ce? Pan urang bade mulung teh ya, Mar. Ayo deh. Marti rek siap-siap heula, bisa nanggolan gitu. Itu nungguan di ditu nya. Ayo ce. Udah siap, Mar. Tos, ayo. Geus kata ayo. Rek mulung di mana ce? Baru rek mulukan seuleut deutna. Gimana eta teh? Buangan sampah biasanya di dieu sok seuleut deutna. Oh, ya enggak satu hayu. Ayo. Tuh di ditu seueur copotan si Kinu karung-karung. Sugan we urang menang jatah lagi seueur. Oh, ya ce. Yang dahar-dahar rungkul mah aya merenya. Nya tuh. Alhamdulillah ya ce. Tos pinu karung abdi ya. Ekspor ayeuna wae. Mun sigana teh cekap. Deui ge teh Kinu. Yang ke satu, yuk. Yuk. Punten. Mang geus minum harungna. Bab atuh pada mendicandakan kabeh mah sardeui. Ah, bae atuh. Uni samu. Oh iya, Marti. Anjeunna bade ngadamal sareng mulun. Sabab butuheun. Pak, tepangkeun nami abdi Marti. Abdi milu pada malam dia, kusabab abdi butuh pisan. Yes. Berarti mulai jasa damel di dia. Besok seterusnya. Iya nu abdi, Pak. Imam. Iya nu abdi, Pak. Majawas. Ini emang gede detik bos, ya 8 kilo.
Ade, dia duit nak. Nah, ini yang umum. Ini yang mati. Beneran ya Pak? Alhamdulillah menang setia ya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya menang sakioge. Alhamdulillah sih ce. Tapi bisa kieu jeung dahar saminggueun manghinaun ce di kota kieu. Da aku mah deui atuh mah ngaranna ge bari hati ya. Nu di ditu pasti hayang menang lomba. Kitu nya ce. Nya di kumaha urang ieu ce. Tah matakna eta urang kudu neangan damel sampingan. Ah, damel naon? Marti, kumaha lamun Marti pernah jeung kubuun ngamen? Hah? Ngamen? Ya ngamen kos mau di ditu tuh. Baiklah, eta oge asalkan jeung aku jalan. Itu aja. Rek aya nama itu tinggalikeun nya. Mati rek nyanyi. Sok moyo nyanyi mar ieu make kacrekan semut. Oh iya aja. Ya. Saya tinggalin aja. Ya. Abdi teh ayeuna satu hiji. Kenapa kaki itu cek? Wah, tadi halus banget. Ngomong tadi itu ada di tarik pas suarana, pas isip, wah. Ternyata, ya dijamin air rezeki bae. Wah, siap kan? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orina oge di mana mah segala mewah lah. Sok dipake kecapangan kalau bisa. Alhamdulillah, lu orang itu coba ini sekarang Kak. Oh, dari aja 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 10.000 mah. Alhamdulillahnya Cak. Alhamdulillahnya mah. Geus beurang kumaha rek nyardei. Hayu Cak. Tapi ulang papisahnya engke lamun mati geus beres jangan ece urang setoran. Ieu aja ya geus satu. Kumaha rek setoran? Tadi ge coba-coba beunangan. Kumahanya? Orang apa?
Hati nu nyanyi, itu nu etaan. Tapi laguna kumaha je. Nah, dia lagu apa bebas? Nu tadi deui, tanya kajen. Tanggal satu ayo, yuk. Alhamdulillah dia kemenangan. Anu tadi 10.000. Anu tadi ayeuna eta aya 17.000. Jadi karaha. Lembut gede. Alhamdulillah nya mah mah ke kamana. Alhamdulillah. Aku sudah mau disanggup goreng jam seperti. Mati. Soran. Nang tadi dia mati. Bos emang ngajar itu. Aduh, sebutin kan dia. Terus sakit itu bos, abi ge terang. Neng, marilah main dari Asia. Aja gimana mah? Mati, gangguan itunya aja. Cuma bisa kasih bos teh kapungkur ka cece gitu oge ce nya dan netekeun ka ayeuna ge kitu sok hayang ngeuna sorangan berarti ge asa kesel sok egois. Kemananya? Tak, ayo suara budak aja sebelah itu. Ayo. Tadi, hei, tadi gerak. Anu tadinya ya lu. Coba cek. Kena hidungnya tuh. Oh. Tujuan yang mana gangguan di dia. Udah ngambil main lanjut weh. Ya, siap. Ya. Punten Pak, Bu. 1.000 2.000 nah Bu, Pak. Atur nuhun ya Bu. Masih main mau apa di dia? Itu tunjuk. Punten Pak, bade ningali sakedap teu naon. Oh iya, betul mana ya? Nuhun Pak. Nuhun.
Ayeuna Marti teu bisa sahadeui di dunya. Marti sorangan. Pak, Bu, Marti sieun. Marti teu bisa, Pak, Bu. Cepat rumah kuring teh budak jalanan, gawe ukur ngamen dina kendaraan. Sabenerna hate ngarasa nalangsa, tubuh irung ragam kaya kolot teu apal dirupa. Jeung deui duka di mana? Mun panas kapanasan, mun hujan kahujanan, mun repeuting ngadon sare di emperan, dakukuh hirup di jalan teu boga patempatan. Pikeun pangbalikan. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya Sekolah MPG-na ningeuna teh. Biasa teh waktu nyeun yang MPG bersama, menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal hanya sementara. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu, rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu, kita akan bertemu di ruang baru. Maksudnya Pak? Awas, awas, mundur, mundur. 1, 2, Diri dong. Iya, diri. Tong sekali. 1. Ih, menjauh kayak. Tuh, 2. Tuh, aduh susah. Bisa ingat-ingat.
Sepit. Kunaon, Pak? Naon maksudna? Bapak gagal menjaga anak sareng pemajikan Bapak. Jangan gerak gitu dulu. Kita benar. Ini benar-benar aneh banget. Si Ban. Kayak gembel di sini. Enggak deh emang. Jadi apa? Dek kapan? Ibu. Angin jangan ngambek. Gini aja nih. Kayak anak kecil aja. Kayak pembalap. Tiris jauh. Tiris. Oh no, kita terjebak hujan. Biru Levita.